di bojo. Ya, jadi pikiran apa? Eta teh ka urang mah hadir teh. Nah, di pasihan urang mah hadir teh ditulungan anak disebut teh ansor. Menyambut anu nulungan urang mah hadir. Alhamdulillah enak kecil. Terus itu benar. Abdul Rahman bin Auf mah ada tukang bisnis. Tuh hoyongan di pasihan deh. Abdi mah tunjukkeun we cenah pasar. Itu nya. Tunjukkeun pasar. Tukang bisnis mah. Eta pasar Madinah anu tadina dikuasai ku Yahudi anu tinungku riba. Dikuasai ku muslim anu nganggo syariat tinungku barokah. Abdul Rahman bin Auf. Ngan laporan ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, di pasar teh aya licik. Lamun meuli cenah manehna ti urang aya dilebihan. Lamun manehna ngajual kurang. Kilo paranti meser jeung paranti misal dibedakeun. Kumaha sifatna? Kai dibukna hideung geus aki-aki teh. Kadua untuna beres, geus aki-aki. Si orang teh naon? Hideung teh naon? Kudu disemnya. Dipilih naon teh mah? Dipiko. Untuk palsu eta teh keur nipu nah soalna engke kan nah cenah rek nyawa-nyawa teh bebeja apanya teh cenah rambut paspor gitu eta wawas gitu geuning aya beres untuk palsu eta teh keur nipu eta jadi ya betul tapi dia udah saya mantau memberi kuberum pulas kuberum ngan kira manuk burak kok kuberum ya tapi upamnya polisi tentara kan anu bari kajakeun deui si ayeuna ku corona eta dokter-dokter anu tos pensiun dikajakeun deui terus anu kaluyan keneh kapasa euleun kuliahna praktek langsung ngurus dia. Nanti dokter resep anu dokternya resep untuk corona. Nanti biayanya kan sudah dokter menolak. Menurut saya kan dianggap sak airna. Air terus kan mereka mati konyol. Itu pakai alat-alatna. Eta lagi yang berkerja mata mau. Saya anak itu corona mata tuh dikeluaran. Ini kan lagi bisa tuh. Anu tidak namanya dia mental tuh di depan itu kabus makan itu. Bila air di depan itu sakit karena masing-masing bumi itu. Bahwa ini dokter ininya. Netakon aya polisi, tentara masih keneh aktif, tapi kayakeun nu rambutna bodas, wawasna tos marurak. Ku palsu. Ieu na ku hideung, sumadas naon, musuh sayeuneuan. Atuh polisi, tentara ku bodas. Ate-ate. Tong dipedil eta mah olopel. Disan ate eta teh ngajaro. Si Yahudi teh ada kaget nipu sah. Are jero tapi aku bangun Yahudi mantanan. Eta oge kampek pae pasen apa namun aing maot engke cenah wayahna bulu-bulu nu aya dina awak aing garok tapi dibuhur orang berusia ampun udah bulu rek naon panitia di mana maot jadi kode kipan satu malaikat kali ya karena disangka rokok malaikat kayak gitu tapi betul saya kan lagi penipuan kan ketimbulnya siapa yang datang kalau Abdullah bin Salam ketika kata malaikat anu dek nanya kan baru dek ditanya ditanya dek nanya orang gimana pan orang mah yang kalah berenangnya dia nggak bisa balik perlu ditanya kan kita mah ejek nasa orang tanya banyak kayak orang gede-gede itu kayak seperti kumaha irungna ribut ya kak cek ieu tanya cenah anak gede cek ieu entong da orang keneh buluan untuk nang geus kubuh nanti ka orang dan eta rek malaikat nyana kan kita tadi emang ya salomon malaikat nyana kan kita tadi dibuka kene saeutik cenah tidak ada lan da orang mah kanonan kitu cenah ada baru geulis eta mah
pokoknya mah penting Nabi aing dan ada kakak Nabi Musa mah kak oke segan yang jasa naon ada jasa cari deui eta mah maruli terus si goreng teh eta nu duaan teh tahu mah teh istri nu geus teh putrina Kangjeng Nabi Suhaib alaihi salam muli beureun saurang teh kana Nabi geus balik ka sore tuh dari ngomongin ayo kamu berbakat atuh Nabi beureunna mal pati-pati kaluar keistimewaan dari sifat-sifatna kitu asih teh materin samarangan waras genjung cenah disaur ku mama istri itu dulu ada atau kita disuruh kalau ya betul pada itu emang juga ulang karena wah ya gitu barang lagi gitu di aturan ini jalan kumaha di mana di lorong atau banyak orang pada mau kita angka aja menjadi orang itu sulit ini bener di jalannya kami itu mau apa jalan turun jalan ya dia tiba ke pendek kita ada belakangnya dia ada maksud nak mengkain waktu ini enggak ada orang yang nama putih satu anggota pilihan adanya yang kulit eta karena sebuah tukang tahun kena cukup syarat masuk upayanya orang mau zaman ini ngomong kada pakangnya pantai yunan Nabi Musa kada pakangnya nyingkat katinggal di bisna Nabi Musa hampir kalender ningali itu pengikut di bisna kata kalender untung Nabi menurut kalender bukan Nabi kalender di orang yang cakduk kemana-mana boro-boro kalender aduh warane akhirnya Nabi Musa hoyong dipayung putu kengeng-kengeng putu kengeng-kengeng orang ningali orang lain mah dong upami urang daripada mapah pangkeun istri sanes putu kengeng langkung sae mapah payuneun singa nu dijulapan deh kalau singa nu dijulapan teh sieun corona teh sieun nu teh ketemu singa kan tenan mapah pangkeun payun bari dari mengawal mah anu geus saya ge ngomong itu usaha nu teh payun teh cenah anu mantapna teh mantap pakir ilmu pakir harta teh nya lagi al masjid udah mau masjid nya nya jadi leumpang payun guru payun sepuh urip kan mau ditiwarang maneh nyala jalan enggak ada masalah mama cenah manggawe di payun biasa bikin pengker nah kan mana biasa sampai hareup apa kesuna pilih mengatakan akhir kamu akhir harta upami kurang mapah cenah payun dulu tapi beuki pengker we aya mana nyango biar daya anjing eta dan nama lain mah sudah guru sendiri kan ada yang mau kena hutangnya mudah-mudahan sih jadi sehat amin jangan corona aja nggak tolong tangkai becanana soalnya anu bade dikecakeun teras sawas-sawas sih dia lawi anu bade wih nu di dia dijatak kayak corona kuy jadi tanggal lalar di pesantren lamun kita mau dia wih di itu tangan orang tua di dunia diatur di tempat benar ya gimana non gitu bedanya ini ya berarti gitu singkatan ubi itu semua mama tewas nah ari teh kuna bisa ente ditawaskeun teh ditikahkeun kana geulis Nabi Musa akhirnya Nabi Musa teh atuh dan kumaha kana mama kana bari kumaha tampil ke nanti bisa saha panjenengan itu teh abdi teh kitu ge kabur teu gaduhna naon sedangkeun nikah terang mas kawin sanaos eta mas kawin teu kalabat rukun nikah tapi kewajiban calon suami
masih kan mahal mas kawin atau bujang kita mah gampang yuk we mana bujang nikahkan anak mas kawin ngangon dong mama 8 tahun dari hubungan buru nak kamu mas cakap kumangon dong 8 tahun bagi lain hiji teman aja ratusan orang mau bawa ratusan itu baik hiji aja ngangon setengah kilo dari senang aja kumacang bukan ada tunggu teh mana dalam rumah mah RW mah ngangon doma 8 tahun bermayar mas cuma mas kawin 100.000 barang awe itu berak saya nanti beri galak terus gitu kumaha PKS 8 tahun mama 8 tahun kok ini ya 8 tahun tegaraos teh urang tegaraos teh kumaha aku mah lepu bahasa itu mah entok tasuna mau kenakan abdi teh kawajiban kana pakahan karo janten bojo abdi janten ke rumah da urang eta mah seet di momen pas kawin gampang tos ya nama usaha nama terburu ke mana-mana kumaha jeung ka kota bisa ya di mana we naon awan eta tadi di awan hujan 8 tahun kan beuki seueur awan hujan hukumna maro ngan maro ngan bisu dan sanang-sanang sampai pada teh urang kumaha sawarga dengan bisu marona kieu mun eta domba teh anakna barok teu tiga anu anakna awewena teu mama kumaha sambung anggiringan bae ieu urang mama kumaha ketemu anak awewe unggul di teu kabagean mana sok atuh mulai di bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sore di wajah Sri Amri menunya doa anak kamu jadi itu pada jawaban eta doa ya nah boleh disiupan yang bisa tuh raro meke domba raro tapi teu salah murun teh awewe
Tapi itu kenapa orangnya? Ada kenawan lima jam. Tadi itu nah sholat itu kena angkat. Terus sholat itu di sini ada bukit Sinai ya. Kita tempat nanti main Musa pengen wahyu teh ah. Di nanti orang disebut terbawa non muslim disebut pengen wahyu dan ten komentarmen. Tapi sebelum perjanjiannya, anu kita ditulis nak yang di batu. Batu disebut abud, abud bukan di mana ayatnya kan di Quran Israel ayatnya di bawah Masjidil Aqsa mana kita ayatnya turun kita orang semua bunga masuk ke pegang apa yang abud itu mah turun tidak batur deh kurang sholat dirinya terus di Bethlehem imah Bethlehem telah langsung dari imah dari tempat dari kanjeng Nabi Isa Aris terus saya sholat di Masjidil Aqsa naik mikrat terjadi di Simhal Al-Tina Arojak naik mikrat Karantina naik terkurang apa lagi tangga alias tarat jadi mikrat tarat yang beda antara kurang anu netek mah itu mah cek anu aku nampeng kakek kulit pengen orang mah nusuk macet ya bro tapi tarage sanes miteran gitu mereka yang minjem miteran kulit satu dulu tarage saya minjem miteran nana gitu kita mah Ismail pada saat Nabi Adam alaihi salamnya mengalihkan dengan di Adam dengan dinaikan kapal itu kapal tengen dujeng senyum dan Nabi katakan jika ulangnya menengok Nabi hadapan anak lugu Nabi Adam ngalih kapal dia jangan nangis sedih si hodeknya ningali saat anak cucu bangsa orang betul ibadah bertahan kambayan pisudan bumujeng ningali anak itu nang marasiat nangis kunaon narang sapi akibeuna jika urang mah boga anak ningali anak cara lageun loba duit baralageun bunga ningali anaknya mabok cepat kering modal ribu ningali kalau dia dia kan saya sengit ngaliwir pakai dia si orang teh paling tengen eta lawan sudah mana ayo di rumah bau neraka senang upami nanti dialungkeun barang neraka artinya bakal mabok wah siunya kalau neraka yang ditinggalikeun kata ayeuna sok aya jelema naon kaki aya tinggal dumengkeun siksa kubur nikmat kubur amasan awas geus ngajang papageto gitu nya. Nah, ini masuk kanjeng Nabi ditinggalikeun ku Allah. Kanjeng Nabi mah kan pada ngomong sebab sini masih mah urang kawan mau kenal dulu lah katakan nah, Nabi mah henteu kitu kan tanya secara tangan. Ayo kita ahli neraka makan untungna sekali gunung Uhud. Sekali gunung Uhud sekali ulang sekali naon. Sekali gunung Uhud. Kulit nangke cenah neraka antara sok naon teh kitu Basra jeung Kufah. Aya kita dengan aku pikirnya kupannya atau isi terbas di Basra anak kulit nak atuh awak sadari kieu ngarakakeun mah moal nepi di luhur kene geus jadi lanjut heh panas sieunya malah cek anu sok Cina kan betul tobat ulah laki eta mah dibakar untungnya sekali gunung Uhud sekali kemana kakak siunya mau istri atau wajib nanti diketua karena duduk sampai di Senayan siunya bataknya Allah bataknya ini ini gambar bataknya aja selalu dirajak kumaha nupageun kumaha anu betot kumaha anu kedung mah udah kibara kumaha teh kibara masyarakat dunia ada dunia ke tempat pelakan hasilnya kamu di akhir akhirat dunia darul amal akhirat darul jazaa dunia tempat berjuang tempat bekerja akhirat tempat
sanajan kurang gambaran dunia melang janjian bahkan niat kerjariah kepentingan umat kepentingan agama kita jadi amalan akhir kita kata penahkeun anu kedua dari masa melang janjian kau kurang sare ke kegedean bae itu mah betul kegedean jadi kudu diasur-asur aja batas penting batas di Allah kabilang nanti batas menghirup ayeuna keur ibadah mun teu ibadah kiraan ayeuna kiraan di kabur mau mun teu bageur ayeuna kiraan di kabur rumah mau teu mamon masjid ayeuna kiraan di kabur rumah mau mun teu lak ilmu ayeuna kiraan di kabur rumah mau maka mengkeun salse kurang laksanakeun parentahan anu nasihan hirup ka urang perentahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tingabitan di kaparantos sing aya manfaatna dalam mudah-mudahan salamina sing ditebikeun tina musibah anu urang kegiatan angan-angan mudah-mudahan cenah kaya urang saya nunggu Allah sing dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala ya hiri semua tadi ya oge nyangka Allah berikan kula salam ya Rabbi bil Mustafa ya